Satadina kuring jeung anu jadi kolot teh cicing di buah batu nyapas nama di daerah lieu geus moal bireuk deui balarea ge geus pada apal ka daerah lieu mah kusabab harita kaayaan kolot kuring ekonomina keur kurang nya imah anu di lieu teh dijual. Kolot kuring sanggeus ngajual imah anu aya di lieu nya meuli imah di daerah Cicalengka. Ari imah anu di Cicalengka teh anu kakarek dipindahan ku kuring jeung kolot masih keneh imah panggung. Harita memang can aya modal keur ngabangun imah tembok. Ari tanah anu ditempatan satadina mah disatukangeunna sawah anu kacida legana. Ngan harita basa kukuring ditempatan masih keneh aya sawah. Jeung di pipir imah teh masih harieum ku tatangkalan. Lamun ayeuna mah eta pasawahan teh geus robah jadi bangunan pabrik tekstil. Sapindah ka Cicalengka, kuring ngabetah-betahkeun maneh. Da geuning lamun seg loba didenge mah omongan tatangga teh matak pika nyerieun. Malah aya salah saurang tatangga anu nepikeun ka ngomong Ari Sugan teh anu pindah di Bandung teh jalma beunghar tapina geuning sangsara leuwih ti urang. Kolot kuring oge teu pati malire kana caritaan ti tatangga sarupa kitu. Anu penting nama sok sanajan imah panggung oge aya tempat anu bisa dipake panyicingan. Kuring cicing di Cicalengka di daerah Randu Kurung. Kuring harita di imah teh ngan ukur opatan. Bapa, indung, adi jeung kuring. Ngan kadang kuring aya di imah teh ngan ukur tiluan. Lantaran bapa digawe di Bandung, balikna saminggu sakali. Bapa kuring pareng keur digawe kana rajutan ngadunungan ka batur. Bapak kuring balik seminggu sakali teh hitung-hitung ngirit ongkos. Nu karasa ku kuring harita kaayaan anu jadi kolot keur kacida wuritna. Kacida susahna malah sakapeung mah pernah kuring ngabebenjogkeun adi anu hayang jajan. Puguh nu jadi kolot keur teu boga duit. Adik kuring di ais dibebenjogkeun tepikeun ka sarena. Harita kuring oge asup ka kamar maksud rek nyarekeun anu jadi adi. Geus aya di jero kamar, kuring ninggali kana kasur. Barang kuring ninggali kana kasur, kuring langsung ngagorowok. Sabab dina kasur kuring ninggali aya hileud hideung anu ngajepat kacida gedena. Nu matak manehna ka kuring. Basa indung kuring nyampeurkeun ka kuring anu gogorowokan menta tulung. Eta hileud hideung anu katinggali ku kuring ngajepat dina kasur teh bet jadi leungit. Padahal jelas katinggali ku kuring, malah katinggali uyek-uyekanana.
teu jelas teh naon mah. Kuring oge tuluy nyarikeun anu jadi adi. Sanggeus kuring manggihan keanehan ningali aya hileud hideung dina kasur. Nya isukna indung kuring manggihan aya 2 oray. Malah eta oray teh huluna calalegeg ka indung kuring. Siga teu panuju aya indung kuring di dinya teh. Ti mimiti kuring jeung anu jadi kolot cicing di imah eta mineng ngalaman kejadian-kejadian anu aneh anu teu mata kaharti ku akal. Ninggang sababaraha minggu kuring ngarasa regreg sabab aya aki jeung nini kuring anu ngadon milu cicing di imah. Nya nini jeung anu jadi indung di imah teh ngadon nyieun warung. Maksudna keur nama-nama penghasilan. Ngawarung dagang kadaharan anu teu ngaluarkeun modal gede. Rada lumayan we ari geus aya warung mah. Hasilna aya tambah keur kebutuhan hirup. Hiji mangsa kejadian aneh anu kaalamanku anu jadi aki. Aki kuring tengah haja manggihan kuya. Sok padahal kuring oge ngerasa aneh ku ayana eta bulus teh. Nu jadi anehna basa bulus diwadahan kana ember anu maksud narek diingu. Nah tu isukna eta bulus teh geus eueuh tina ember. Bulus ngaleungit bari teu apal ka mana leupasna. Rupa-rupa kejadian aneh anu kaalaman harita. Kusabab aya wae kejadian anu teu kaharti ku akal. Nya akhirna bapak kuring tatanya ka anu bisa. Bapak kuring menang keterangan. Cek anu bisa lamun hayang nyaho naon pangna sok aya kejadian aneh di imah. Bapak kuring kudu nyarean warung sorangan. Tah didinya bapak bakal manggihan keterangan ngeunaan eta tempat. Bapak kuring oge ngagugu kana parentah ti anu bisa tea. Dina hiji peuting bapak kuring ngadon ngahaja nyarean warung sosoranganan. Mimiti mah di eta warung anu disarean ku bapak teh taya kejadian anu kawilang aneh. Kaayaan biasa wae saperti peuting sasarina. Nang geus nincak jam 12 peuting. Basa bapak rek beureum pisan, kakarek salenyapan. Bapak kuring ngorejat sabab warung teh karasa inggeung. Siga aya nu ngoyageun. Aya kejadian sarupa kitu teh mimiti nama panyangka bapak teh aya lini. Nganaha atuh inggeungna eta warung teh beut karasa lila. Keur bapak ngahulang kana eta kejadian, bapak kuring jadi ngarenjag. Sabab bapak kuring ninggali di hareupeun aya suku anu kacida gedena. Eta sukuna teh pinuh ku bulu. Bapak ngan ukur bisa ninggali sukuna hungkul.
Da pugu awak nama jujul keluar. Jeung anu jadi aneh, jujulna eta makhluk teh bet bisa nembus ngaliwatan tiung warung. Cacak mah nu katinggali ngan ukur 2 sukuna, awak bapa jadi ngeleper sabab ngerasa sieun. Keur kitu teh kadenge asa aya sora anu seuring ngagak-gak. Sorana handaruan, mata kukurayeun bulu punuk. Ong genah-genah aya di tempat sia. Ayo, kaitu nyingkah. Tong aya di dieu, sabab ieu mah tempat kami. Maneh geus kumawani nyijingan tempat kami. Punten pisan anu ngagegeh ieu tempat. Abdi sanes bade ngaganggu. Punten pisan sakali deui bilih ngaraos ka giridik ku abdi sakaluarga. Sanggeus ngomong kitu, harita kene bapak kuring terus ngadua. Maksud supaya dijauhkeun tina gangguan jin setan jeung siluman anu marakayangan. Geus bapak kuring ngadua mah, eta makhluk anu jangkung badag teh lalaunan ngiles. Sarta saterusna teu katingali deui ku bapak kuring. Leungitna eta makhluk dituturkeun ku sora seuri anu handaruan. Ku leungitna eta makhluk bapak kuring can ngarasa tenang. Sabab warung teh karasa jadi inggeung deui siga tadi. Can oge kasieun ngurangan. Di hareupeun bapak kuring ujug-ujug aya saurang awewe. Puukna eta awewe teh ngarumbai panjang. Han basa ditelak-telek kok anu jadi bapak. Nah eta awewe teh ngan sirahna hungkul. Ari sirahna jelema tapi awakna orai. Bari jeung awakna anu sakitu badagna. Panona eta makhluk molotot ka bapak kuring. Melong bangun siga nu ambek. Geus kitu eta makhluk aneh teh ngomong ka bapak kuring anu keur ngarasakeun kasieun anu kacida rongkahna. Kunaon maneh kumawani aya di tempat ieu. Ieu tempat teh kawangku kerajaan kami. Maneh geus kumawani cicing di tempat kami. Bari taya kasopanan sia. Teu pisan-pisan sim abdi niat gaganggu ka nyai. Bilih nyai ngaraos kaganggu ku keluarga abdi, muga kersa ngahapuntenkeun ka abdi sadaya. Sok sia diizinan cicing di dieu. Ngan omah ulah ngaganggu ka rakyat kami. Sanggeus eta makhluk anu sirahna awewe sarta awakna orai teh ngaleor ka luhur suhunan. Geus kitu mah teu katinggali deui ngelesna tina paninggali nu jadi bapak kuring. Sanggeus anu jadi bapak ngalaman didatangan ku anu ngagegeh di eta tempat. Bapak kuring oge ngadatangan kolot anu bisa. Di harita bapak kuring ngayakeun ruatan di eta tempat. Maksud supaya dijauhkeun tina gangguan makhluk gaib anu aya di eta tempat. Sanggeus diayakeun ruatan sarupa kitu mah, nya makhluk gaib oge kejadian-kejadian anu aneh nu sok aya di imah eta teh jadi eueuh. Malah tepi kaki wari kuring jeung anu jadi kolot
jadi betah di eta imah. Kuring oge meunang katerangan ti anu ngajual eta imah. Sing horeng pangna imah eta dijual teh nya anu boga imah tadina sok loba diganggu ku makhluk atawa kejadian anu aneh saperti nu kaalaman ku kuring jeung anu jadi bapak. Jika